Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 130 sampai ayat 138. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Jeung ari jalma anu mika ceuceug agama Ibrahim teh tayalian ngan anu ngabarobodo dirina. Padahal kami geus milih manehna nyaeta Ibrahim di dunia jeung engke di akhirat manehna jadi di antara jalma-jalma anu saroleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Jeung sing inget nalika pangeranna nimbalan ka maneh. Maneh Ibrahim kudu sumerah diri. Jawabna, abdi sumerah diri ka Allah nu murbeng alam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jeung Ibrahim geus ngawasiatkeun ka anak-anakna pon kitu deui ka Yaqub. Yeuh anaking, saestuna Allah geus milih ieu agama Islam pikeun maraneh. Kukituna poma maraneh ulah rek maot anging sajeroning Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut. Al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Nah maraneh nyaraksian nalika Yaqub meh maut, manehna nyarita ka anak-anakna saha nu bakal diaribadahan ku maraneh sabada ditilar ku ama. Jawabna, abdi sadaya bade aribadah ka Allah pangeran nu diibadahan ku ama. Pangeran nu diibadahan ku ama.
pangeran nu diibadahan ku karuhun ama Ibrahim, Ismail sareng Ishak, nyaeta pangeran nu maha tunggal sareng nya ka anjeunna abdi sadaya sumerah diri. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Maranehna teh umat nu ti heula, pikeun maranehna saniskara anu diusahakeun ku maranehna jeung pikeun maranehna saniskara anu diusahakeun ku maraneh. Atuh maraneh moal dipariksa perkara saniskara anu geus dilampahkeun ku maranehna. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Jeung maranehna nyarita arandika kudu ngagem agama Yahudi atawa agama Nasrani supaya arandika meunang pituduh. Pok caritakeun, lain kitu